Itu daun ajaib Panglima. Nah ajaibna kumaha anak muda? Ya itu bisa nggandakeun duit. Sok atuh cobaan. Ya urang cobanya. Tapi tong coba obrol ka batur. Siap. Ya batur mah ieu. Ya aman. Tah itu duitnya 100 ya. Oh, Tah bisa jadi 4 kali lipat atau 5 kali lipat. tahu kita anak muda. Iya. Anak muda, bener gitu ieu bisa ngagandakeun duit. Cicing Panglima, aing keur maca mantrana cicing. Yo, cuang bukanya ini Panglima. Sok atuh. Tah dulu. Geuning gua. Ya, cek urang ge dulu duit urang tadi 100.000 yo. Bagi Jadi sabaraha ieu? Tuh, jadi 800. Bagi atuh ya anak muda 100. Mana hayang? Iya. Yo, ngan ulah bebejak ka batur. Siap. Yo, geus aing mah ayo coba bakso. Ayo tuh. Bisa batur makan. Ayo. Kurang rek uling bakso, kan rek milu, walah. Nah, rek urang bae lah. Mulang heeh. Heeh atuh nya. Eta omat tong bebejak ka sana. Oke siap. Atuh nya. Ayo. Akhirnya oke aing menang duit si anak muda 100. Lumayan. Anjir. Cuma ajakan wae ku aing itu anu tempat tadi. Sudah urang diberi bonus. Mama, ya, aya daun ajaib ya. Daun ajaib. Anu kumaha? Pokoknya mama, ya lamun nunda duit dina daun ajaibna teh. Unda we duit 100, osok beki nambang kena kana 800-an atau 1 jutaan pokoknya mama. Hehehe. Ngimpin teh maneh teh. Ih, mak bener urang mah tuh di ditu. Naonna di ditu? Daun ajaibna. Ya, mah boga duit ayeuna. Boga. Lah atuh hayu sangat dituju. Hayu lah. Ya butuh bisa duit. Hayu. Tah, mak, ieu daunna lamun ditunda duitna teh. Tos sok dihandap pokona mah. Mak arek nunda duit sabaraha? Aya 500 Oh, berarti jadi 5 juta. Heeh. Ieu dijajarkeun ditumpukeun kieu. Kumaha we sok? Manca-mantrana kumaha mah we sabisa-bisana. Oh. Kudu disiral macam mantra mah. Kudu siral maneh. Hormat. Kade mah macam-mantrana sing husu. Ami beneran kana jadi 5 juta. Cicing. Ya geus ada mundugur ya. Jauh bukanya apa namanya? Sok mak buka. Menjadi kuya. Atuh mah apa? Amana tuh duit emaknya 500 tadi. Nah, hanya ka mana tuh? Cik bisi katinihan anu jurna ida eueuh. Ieu mah duit mah dihakan ku kuya mah. Apir aku kuya mah ada duit tak asup akal. Duh, Panglima, kumaha tuh ayeuna duit urang ieu lapor. Kalau ganti nama kayak kuya. Kumaha tuh jadina nya? Ih, teu apa mah. Tau mah ingu emak kuya lumayan. Oh, lumayan bawa sia. Mau kadiakan duit urang gantian ah. Mung 500 kudu kadiakan ayeuna. Buru nah uang ieu kumaha sih? Mama, tuh dia kan gede aya di tukang. Oh, gitu Jang. Mana uang duit unan? Ka mana ieu si Panglima eueuh? Ah bener meleg-meleg urang katipu ku si Panglima 500. Kalau bungkul kan mah kuya we ieu. Anak muda. Yo, ang mawakeun palu emak capek leuseut ka Cidayu. Oh, tungguan mah nya. Mak, ya. Nah, sapu, palu anak muda. Siapa teh? Cara tadi kita bawa sapu. Palu. Itu malin ngobrol di tadi orang ke main game. Wah, tuh tungguan di dia. Mak, ya. Bukuna, Mak. Astagfirullahaladzim. Ay paling kalah buku. Udah nyerat, emak di kebon. Cara tadi kita mau buku, tadi sapu salah, enak buku. Udah nyerat, pengintannya palu, Jang. Palu. Oh, aduh, aing salah wae. Ini si anak muda, budak-budak teuing. Kita nulis orang di kebon. Astagfirullahaladzim. Di warang nyerat, pengintannya. Bina-bina teuing. Aduh, mesti lu balikan capek. Ya, Mak ya. Allahu Akbar. Palu. Didagokan buat dia mah nya. Bukan teh ka bina-bina teuing. Kunaon sih Mak kakak emak kamu gitu? Palu lain batu nyuwunkeun palu, pangmawakeun palu mate leuseuh rek ka kebon ieu. Palu. Oh, sugan teh batu. Aduh, palu ai eta jang naon atuh? Jadang gor maneh. Main gor. Ampun atuh Mak, urang tadi teu kadenge ieu keur main game di handset celina. Makana cerita atau dicocokkan we ku headset. Jadi we budeg. Heuh atuh Mak, tungguannya di dieu nya, urang mau paluna. Jing, lewat. Yo Mak, aduh, paluna. Bener mah bener ya teh anak muda mawa palu. Tapi kunaon ieu gagarna potong? Kumaha makena atuh ieu?
Heeh, pan mak. Tadi teh urang teh keur mawa palu teh kurang digegel paluna, ada urang keur emosi, capek bolak-balik wae. Duh, ini si anak muda kuatan ngegel gagang palu. Urang masieun. Digalak pisan budak teh. Nuhun wios gagangna potong ya anak muda. Duh, bager pisan mangnyanakeun palu ka emaknya. Nuhun ya Jang. Etep, mangga tuh mau mek mangkat ka kebon. Heeh, sok mak. Nah, si mah jadi bager euy, ngobrolna jadi lemes. Buah-buah si mah teh sieun pada urang ngegegel gagang palu. Da urang mah wadul. Duh, pisan piduiteun ieu teh. Beuteul leutik keneh. Hei anak muda. Namun itu nanya ka urang. Duh, mak, rusuh euy. Rusuh ka mana tuh? Aya ngising tawa. Oh, jojo hayang ngising. Rusuh mah, neangan rental mobil mah euy. Rental mobil. Ya, udah jauh-jauh ya. Nu umah we sakalian. Oh, lumayan direntalkeun nya mak. Direntalkeun sabaraha mah? 24 jam 200.000 kop ka maneh mah. Kieu, bener itu mah 200.000 24 jam. Aduh, murah euy. Kabeneran mah urang keur rekreasi ka pantai ya. Ieu duitna mah kopi disewa ayeuna. Tentunya, tungguan anak muda. Di bawah heula kuncina. Oh, atuh sok mak. Abi nungguan di dieu namanya. Aduh. Tidak teuing euy si emak ka mana nya euy? Aing sok rada curiga aya lila kitu euy. Aing. Kawe naon eta jalma geuning kalah ngadiukan mobil urang di hareup kalah ngahalangan geuning. Si emak langsung dirasain nih rewas. Lila teuing atuh. Mak. Naon nu dirasa sia geuning nyebut emak-emak ka aing. Jih. Nah, jadi bos areta ieu di dieu. Yo, bos, kita mobil teh geus disewa ku urang di Cimarabig 200. Disewa kumaha? Yo, ieu teh mobil aing, nah disewa-sewakeun we. Nah, bos kadang ngaku-ngaku, bos. Bener urang geus nyewa di Cimarabig 200. Sia juga nutup hidung anak muda. Yo, ieu teh mobil urang anak muda. Tempuk kuncina ge yo. Aya di urang ieu teh kuncina nu. Mobil teh mobil urang. Duh. Heuh eta euy kuncina di si Obos Duh, bos. Atuh urang ieu mah katipe ku si emak, bos. Harap teuing eta mah arek katipu arek kumaha eta mah urusan di dinya. Ieu mah mobil urang. Geus awas. Aing apes poe ayeuna. Mau jadi ke pantai aing euy, kumaha. Aing kalau halangan rek maju. Mak, kumaha mah geus siap, Mak? Oke anak muda. Maya geus siap ya, geus geulis ya. Siap, Mak. Gaya nu kahiji mah biasa, Mak. Gaya anjing kiih, Mak. Sok, Mak. Duh, mana aya wae gaya anjing kiih segala. Ya sok. Sip, Mak. Bagus hasil fotona, Mak. Bos, sigana Obos teh kudu bari mayungan, tuh payungan di ditu aya, bawa. Oh, siap. Sok buru anak muda. Yo, arek gaya naon nih sok buru terus di payungan yo. Ayeuna mah bagian gaya gigi kelinci, Mak. Tamak kieu sambil liatin gigi kelincinya, Mak. Maneh mah siga nu ngaledek ari kitu carana mah. Ih, Mak, lain ngaledek. Kapan foto materik dijual di majalah. Lu sok buru. Siap namanya? Ya, siap, Mak. Tolong liatin gigi kelincinya, Mak. Sekali lagi, Mak. Siap. 1, 2. Nah, geus ieu dela-dela wae. Bae atuh ku mata urang ieu. Kitu urang geus. Lain geulis mak juga si cepot. Geus sia mah, dia enos ku aing. Ih, aing mah. Akal ribut ieu teh. Geus bos ka dieu. Oh, iya, ada juga si cepot berdua menik yo. Oh, gitu alus pisan. Dia ngabeureman beungeutna yo. Aing mah geus cicing. Sok, Mak. Siap, Mak, ya. Gaya sakali deui, Mak. Geus siap anak muda, ayeuna kumaha gaya terakhir? Geus, Mak. Ayeuna mah gaya nu kangen kamera. Cing mana di dieu nya, kala. Iya, Bos. Kapan ieu teh? Foto si materik di-upload deh kana majalah. Eta di duitkeun. Sok heuh mun aing mah apal duit we aing mah. Ayeuna kieu. Mak, siap, Mak. Sok, Mak. Sok atuh, gaya nu kangen kameranya. Sok. Bos, aing kabur. Bawa tuh anak muda aing cangganya aya kieu. Anak muda, geulak ieu cangga geuningan lila pisan ah. Kemana dah tuh jalma teh? Ih, aing katipu melag-melag. Sudah di-upload kana majalah teh. Urang jadi korban ai kieu mah.